orang teh sararep kieu kemarahan nya. Aduh. Penumpang kita, pagi di dia abdi. Udah kemarahan atuh penumpang teh. Datang ya, hujan sih kan nama. Gangguanna. Iya di pagi ya, iya ada dulu. Ojek bang. Ojek. Mau kita kapan tinggal? Iya tuh. Ayo dia ada di pagi mana? Gue sampai ke dia. Oh, kemana ya ka dia tuh? Abi ti anjing ya, yang nama dongkak Iya kumaha? mau motornya. Aduh, rezeki mati mana wae. Bukan dia. Oh, mangga. Siapa? Dasar, garing. Oh, goreng milik. Aduh, oh, di pagi-pagi nonton. Gas ke. Saya di pagi nungguan datang banyak penumpang rojo panan ditarik panan dasar suwe we ayeuna yeur Melipat di mana we? dasar goreng milik panan Cikuy ge siksa banget. di pagi nungguan aya penumpang aya karena motor alus memang serangan rumah motorna butut ojek Pak, ojek. oh ngon ya Tapi yang iya apa? kan eta bagian nu abdi ya ayeuna Abi hayang nu halus. oh ya Allah nah suwe-suwe teuing poe ayeuna ya suwe-suwe teuing motor teh kunaon kudu dimandian meureun ayeuna geus 2 kali kali datang nari sorangan nu ngajentut di esuk-esuk teu narik-narik ya Allah Kebenaran ya, Pak. ayo Pak, abdi pada cek itu ke hareup. kemana Eta alun-alun. oh ayo alun Cimahi ayo Aing geus tadi na gojek. atuh geus lila atuh 5 tahun piraku eta apa alun Cimahi ayo Bener? iya ayo Sabaraha eta? biasa 10.000 Teu kieu ari ti dieu ka alun-alun Cimahi teh sabaraha kilo? kurang lebih 1 kilo Sakilo? heeh 1.000 meter lah 1.000 meter. Tah kieu ayeuna mah Heeh. kulantaran cek dokter. Ayeuna teh urang teh kudu hidup sehat. oh nya Lalu 1.000 kilo, heeh teh 1.000 langkah. Heeh. Urang mah leumpang. oh 1.000 ade manukur nanyakeun dasar kering urang teh tadi ngedua ieu ayeuna kering nih poe penumpang eueun nu balik sebenarnya biar